Wih, keren ya. Kalau kepo amat. Ih, koret amat dia. Keren dia serangan bae. Ulah aing apa bae, kieu. Aing kemarin ketemuan dengan cewek. Terus gimana sih? Iya bae pokoknya mah. Ih, Lu bener. bener aing. Aja kok, Kuare aing ketemuan deui. Lu jeng. Ulah nya ngabet-ngabet doang jeung. Wih, dia gitu amat. Ngabet-ngabet doang nya mah. Lu jeng. Ulah pokoknya ulah. Jeng aing lu. Ulah ngabet-ngabet bae dia mah. Ilu bae ya. Oke, geus ge. Iya. Gitu aja. Maksa jasa. Mana cewek aja ngon? Sabar jeung betur ge dandaneun. Dan amat deh. Kudu sabar hirup mah, Bro. Ih. Tuan dah orang. Heulah. Assalamualaikum. Kamu? Lai. Emang dia kenal kasih Caca, Lai? Woi, atuh ieu mah kaboga aing mon dia mah. Bener Caca? Bener dia mah percayaan ke aing. Duduk tadi, diuk. Balik ke sini mon. Lai. Putuskan besi, Lai. Orang kan friend. Oh, tidak semudah itu Fernando. Awas deh konyang, Lai. Lu kemana mon? Balik. Tadi balik. Aku udah bilang gitu. Kan orang can bobogohan. Atuh hampura neng. Ama nang tuh yang direbut ku Simon mah. Ulah gitu aku eta kan babaturan akeh neh. Oh sih. BTW neng, dek mau jadi kamu ah. Ih sia mani gancang kitu ngungkapkeun perasaana. Urang kan karena kenal Ngaran naga cinta neng, tengenal waktu. Aju kumaha, dek mau. Kumaha Lah, dek we nya. Ya. Nah, gitulah. Sial. Mon kunaon mah nyun eta banget. Ninda, ente Nin. Aha. Nin, minta tolong menang tuh. Minta tolong naon? Enggak saya lu, we. Sebenarnya orangnya kemana sih? Dulu tuh, udah kerbobogohan. Kalau ka deuleu, emang ngarek naon kitu? Jadi kieu, eta nu kerbobogohan si Andi. Kebogohan aing ditikung ku si Andi. Terus arek minta tolong naon? Ninda kuari ayeuna samperan. Terus pura-pura jadi kabogoh si Andi. Imbung ah. Wahana bae jadi ngaberatkeun. Oke boleh, tapi ada syaratna. Naon syaratna? Gampang eta mah. Segera gawean heulan. Rasakeun ku dia Lai. Ari akar naon duan we jeung awewe? Bobogohan lah. Oh, jadi Kadi selingkuh di Buren Ninda. Selingkuh naon? Setelah dasar bayawak, pokoknya orang putus. Aing eta si Ninda teh jelas amatnya. Ari tadi saha? Eta tetangga neng si Ninda. Alah, bohong bae. Geus ulah kenal deui jeung Caca. Dasar lalaki bayawak. Cak. Gara-gara si Ninda yuk. Aku ngaku kamu gua aing deh. Cak-cak barisan doang. Karena kejadian aing. Harap jada. Wah, biang Nin. Atuh nuhun ge. Keturun doang. Bayarannya mana? Ingat bae ka duit mah ih. Tah, Naon ieu 5.000 doang. atuh duit cukup eta ge jeung meuri TikTok mah. Oh, geus ieu nuhun. Selain nolong si Simon. Tapi eta Kak Andi marah teh nya ka Ninda. Dasar lalaki eueun hijian kabeh ge. Cak, Naon deui? galak amat. Marah bae. Terkesel ku kana Kak Andi. Nahon si Andi? Selingkuhnya. Heeh. Kediran ge dieu ku didinya. Tuh kan, Cak, si Andi mah emang bener fuckboy. Alah, kabeh ge lalaki mah kitu. Wih, atuh henteu lah.
Ama emang si Andi, fuckboy. Kamar sini indah iya nya. Ya itu. Keren ya. Nah, Kak Andi. gara-gara Ninda yo, Kak Andi diputus tuh. Ih, hampura Kak Andi. Oh, hampura-hampuran, pokoknya mah Ninda kudu ganti rugi. Atuh kudu ganti rugi pakai naon ah. Pokoknya mah Ninda kudu jadi kaboga Kak Andi. Embung ih. Karena Nin, Kak Andi sedih jahe ya. Karena kejadian aku putus lah. Pokoknya mah Ninda kudu jadi kaboga Kak Andi. Please. Kak Andi kok maksa? Atau tadi kunaon ge tadi? Aku kaboga Kak Andi. Kieu Kak Andi, tadi Ninda mah dititah si Simon. Si Simon. Saya tak ngelujak amatnya. Di mana sih Simon aku hari ini? Duka ya tak kemana meren. Wah, pasti tak kan si Caca. Ayo ngasih lu juga Andi. Duka mana ah? Ngesayu lu bae. Ayo. Nah, aja iya ya yang keras nah yo dia. Enaknya. Ah, nanonan sih ah. Iya yo tadi yo nunita si Ninda. Ngaku-ngaku jadi kebawa tadi teh ya. Bener Kak Simon? Bohong mau fitnah. Pindah di Hong Kong sih ya. Yo aing mau buktina. Nin, jelaskeun Nin. Halo Ca, tadi Ninda dititahan Simon, ngaku-ngaku kabogoh Kak Andi. Tuh, kan sayang bener. Kamu mau kan pacaran lagi sama aku? Geus lah ulah manggil sayang deui, geus oga bobogohan jeung Kak Andi. Ih. Pan gitu. Pokoknya mah putus, Kak Andi jeung Kak Simon sarua bae bayawak. Cak, arek mana? Lebok ku delay. Gara-gara sia Simon. Aing. Ninda. Mau Ninda jadi kamu ke Andi, Bang. Embung ih. Lain, Dina boga aing. Yo, sorry nu hayang Kak Simon. Oh, udah kan kerja mamon. Lain, apa sebagai orang mau duaan? Jomblo DB orang kondoan. Oh, euy. Caca kuma dek. Tuh, bener kan, Cak? Caca dek lu. Saya. Oi. Nek gitu bae. Si Simon. Salah ngelawan Simon. Naon? Ah, jadi kieu. Aku hampura-hampuraan. Oi, jemre Cak, tahu yang tahu Cak apa aing? Itu Kak. Lambat.